Rumah tangga mah lir ibarat cai herang dina gelas. Erek dijieun cai kopi, erek dijieun cai enteh, erek dijieun cai susu, atawa rek diasupan racun, rek diasupan madu, atawa rek bungah wae, rek pasea wae, rek silih belaan, rek silih dedetkeun gumantung kanu ngalakonanana. Sabab memang teu gampang ngahijikeun dua sifat anu beda, ngahijikeun dua kahayang ngajadi satujuan. Tong boroning nu kakarek rumah tangga, dalah anu taunan oge kadang sok loba anu paburantak, bubar kusabab teu bisa nahan amarahna, ancur kusabab ngalajur hawa nafsuna. Ieu mugia singa jadikeun enteung keur urang sadayana yen rumah tangga teh niatan heula seja ibadah, ulah karena nafsu, ulah karena rupa atawa hartana, sabab bakal malines engke kana dirina. Mugia we urang sadayana teh boh anu seja munggaran ngarambah sagara rumah tangga atawa anu toslana, mugia sing dipaparinan kasabaran dina ngajalankeunana sahingga ngajadikeun keluarga anu sakinah mawadah sinareng warohmah.